8:28 Jam 8. Lila geuning waktu teh ari di dagoan mah. Asa kesel ngadagoan waktu teh. Waktu ukur jadi siksaan bagi urang. Woi, jam sabaraha ieu? 8:38 kunaon sih nanya waktu. Lila keneh. Asa eureun waktu teh ari di dagoan mah. Nah habet asa tereh ari keur hudang mah. Dasar awewe latnat, Awewe runtah, awewe setan. dasar bangsat, dasar indung teu boga rasa kamanusiaan, Indung teu boga tanggung jawab, indung teu boga hate. dasar teu boga ras-rasan. Iya kuring jeung adi-adi ngahaja datang ka dieu sejan pangan mama. Kumaha kayaan mama damang? Maraneh. Nah maraneh nyebut mama. Nangabet mama naros gitu kan kuring teh pala putra mama. Anak di mana? Kuring mah asa can boga anak. Mama tekanin naros gitu carasan mama nu nembe mentak raheut kana mana kuring sadaya. Abet bisa kitu. Kuring sararea teh putra mama. Kuring teu ngarti naon ieu maksudna. Kuring sakabeh can fungsi jadi anak ngan ukur sambat bahan keburu keluar sacan waktuna. Kuring sakabeh fungsi cicingan harim anjeun tapi can fungsi lahir ke alam dunia lantaran keburu daborti ku anjeun. Tapi teu mungkin kuring mah masih hirup keneh. Maknya geus papanggih aja maraneh nu geus teu aya di dieuna. Mama, ieu kenyataan, ieu takdir, urang bisa papanggih deui. Mah, ieu sakabehna kenyataan, lain halusinasi. Cukup teh, manehna benar-benar teu daek ngaku ka urang sararea. Boro-boro ngaku baheula oge urang teu dibere kesempatan keur hirup. Tong kitu. Tina manehna tetep teu narima urang. Ujang kasep nyaan anjeun teh. Nya aing kabeh anak maneh anu geus dilalaworakeun. Aing teu kungsi ngarasaan hirup di alam dunia. Aing kabeh teu kungsi dibere kesempatan hirup nama. Maneh teu pantes nyarita kitu kasih mama urang kudu hormat ka anjeunna. Hah? Hormat? Loba mana ukurna? Caritaan pantes jeung teu pantes nyarita ka itu jalma. Anu pantes antara anak ka indungna. Setuju, kuring teu satuju kana pemandangan teteh. Begitu mah lain harga tina kanya ukuran pantes nu kumaha? Berapa pantes we bah mana na bae pantesna? Geus umumna kitu. Pan umum mah lain hukum teh. Nya geus takdir meureun, urang kudu narima takdir urang. Hah? Takdir. Tiba heula teh ngamongkeun takdir. Cukup. Maraneh ulah parasea. Ka dieu bager mama hayang usapan bumi hidup. Sudi aing mah. Jang kasep bager ka dieu hampura mama hampura. Aneh bangsat ngaganggu pisan. Geus keos ya teh. Non bangsat. Heh, uing lain bangsat. Teh cucuk mah sia nyebut bangsat ka dewek. Nah, sia lain bangsat kitu. Bangsat geuleuh ku sia. Nah, amun sia lain bangsat becicing di jero penjara atuh. Sipir penjara, manya sipir penjara ngejedog di mall. Uing hayang nanya, ari penjara teh tempat naon? Tempatna bangsat. Tah geuning ngaku oge. Ngaku naon sia teh? Nya penjara teh tempat bangsat lin. Bangsat. Goblok sia. Bangsat woi, ka mana maneh woi? Naraget ngaleungit. Woi, ka dieu atuh baturan uing sorangan. Jam sabaraha ieu? Jawab atuh da uing teh nanya.
Ibu, ibu, iya teh leres ibu. Leres bager, ieu indung hidup. Ibu, Nyai kangen bu. Kenapa tinggalkan Nyai sorangan bu? Sing sabar bager, sing ridho, ibu aya gigireun hidup salawasna. Tapi naha, harita ibu tinggalkan Nyai sorangan. Takdir teu beurang dipungkir, sagalana geus diatur ku nu kawasa. Tapi umpama harita ibu tinggalkan Nyai, moal kieu meureun kejadian aku. Geus tong diguar bager, sing tawakal, sing sabar, geura tatatan mumpung aya waktu pikeun hidup bebenah. Waktu, Nyai itu butuh waktu. Waktu untuk siksaan bagi Nyai. Hidup kudu sadar. Nyai bakal sadar. Umpama bakal mau tuh datang teh. Tapi iya bakal mau cicitaan manusia. Ciptaan atuh lain, tapi hidup tetap kudu sadar. Iya hukuman lain alat kesalahan Nyai bu. Nyai ditolong. Ibu ngerti, tapi orang bisa kumaha tuh, orang kudu bisa narimakeun. Narima jeung narima. Nah aya cara sejen Solyanti. Narima. Salila pikeun jelema-jelema model urang mah uku bisa narima jeung pasrah. Nya pasrah. Sepanjang hukum masih bisa dibeli jika barang dagangan. Hukum jadi senjata pikeun raja dunia. Nyai itu diberi kesempatan pikeun pembelaan bu. Di mana adilna bu? Di mana? Geus kekeluhan deui bae. Gandeng bangsat, ieu di penjara lain di pasar. Bisa tuh si anjeun tong wakal ngaganggu kasenangan uing? Nu gelo, ieu di penjara anu sakitu poek jeung eungapna masih kena bisa nyebut senang, di mana senangna ari si lain. Anjeun tuh percaya kuring keur senang. Bah, senang ti Hongkong. Yeuh, si lain teh geus kareh kojor, alusna si lain loba ngadoa, sangkan teu karasa nyeri pas dieksekusi. Heh, sasi maneh? Ditadingan kadenge surana hungkul lawa jirimna. Maneh teh setan, iblis atau jin sugan? Oplok sia, teu sopan pisan, dewek jalema deuleu. Sok atuh tembongkeun wujud asli maneh ari nyama maneh jelema. Keuna naon sih kekeluhan ngomong sorangan? Ae gagabah anjeun, teu katembok kuring keur ngobrol jeung indung kuring. Indung naon? Wah, mimiti owah ieu. Heh, uing sadar keneh, uing teu owah. Tuh tempok, itu indung kuring. Haha, teu esa saha. Ongkona ieu rohangan penjara khusus isolasi atau gelo sia teh. Teu gelo, tuh tempok, indung kuring. Mana dumuk teh esa saha di dieu mah. Ieu mentong tarik teuing ngahayal maneh teh atau mabok maneh teh. Beki ngacapruk geuning, saha nu mabok teh maneh suga nu mabok. Tuh tempok indung kuring. Keke indung nu geus teu aya di kieuna. Teuing lieur dewek mah. Yah dasar lalaki diajak ngobrol kalah ngaleos. Ibu kemana hari ibu? Nah, ari sia teu benang dibejaan sakali dua kali. Gandeng mentong kekeluhan bae. Nah, teu ngarti bahasa manusia. Sia teh. Ari gandeng teh jempe. Ari jempe teh ngajedog. Ulah ayo nyora ciptakeun keamanan, katentraman, kajemplingan, kanyamanan jeung sajambana. Mentong baceo bae, yeuh sakedeung deui teh, sia teh rek dieksekusi, bakal tereh modar. Nah, etang kumis tuh tadi ngacung jadi ngulapes gitu. Jika budak deui nyari tanah ruah riweuh gitu, teh isin ku kumis, Pak. Dulis ya. Kahayang mah kitu, Pak. Garawe cabut nyawa teh, kasel nu ngana oge. Kesel dewek oge. Upama teras karena tanggung jawab marban anak pamajikan mah budak genap keur memeujeuhna biaya keuneun pamajikan keur kandungan di dieu pagawean kudu panggih jeung jalema model maneh lieur sirah aing lieur. Keun bae Pak, kasal ari loba duit mah pan gampang neangan duit di dieu maneh.
gampang-gampang di Hongkong. Kapanan lamun aya napi nu hayang jalan-jalan keluar, sok mere duit kan ka bapak? Dulungan aing nu nampa duit nama marane nawen sarebeuna hungkul. Aing mah ngan katempuhan wungkul. Katempuhan kumaha ari bapak? Daripada negara nandangan wiwirang, mending oge ngorbankeun sipir. Oh, kitunya. Gitu tuh si Arya, si Gulam, si Rama, si Gaga dipecat ku gara-gara kapangi aya napi nu kaluar tibui keur lalajog turnamen futsal. Si Dea, si Ayu, si Risya, si Alia dibui alatan kanyahoan aya napi keur makan-makan di restoran. Padahal izina rek berobat ke rumah sakit. Pokoknya mah loba. Oh, dudungan nya nu narima duit mah. Bapak mah kur katempuhanna unggul kitu. Ting lieur. Sabaraha ieu, Pak? Jam 12 lebih 28 menit. Lila keneh geuning. Naon nu lila? Sajam deui, mending sare heula ah. Mending sare kadinya. Ieu Kang, napi nu ngantosan eksekusi penting ieu. Istri 22 tahun kasus pembunuhan berantai berencana asap tumbuh mungkin. Kumaha Kang? Tiasa salah bertanya. Mangga tiasa. Ampun Bapak Atos, ulah ampun. Keur ngimpi mesum meureun Kang, kagaruwakeun. Assalamualaikum. Malaikat maut, geus datang menyambut nyawa Uing. Ade Kang, cing atos-atos, mangga dikantun heula. Tiasa cari gelap kali gitu. Cali. Cari. Alim apa? Dicabut nyawa bari cari kuang keros nyerina. Cari gelap orang ngobrol. Kek. Hari anjeunna saha? Malaikat. Lain, kuring lain malaikat, kuring manusia sabua diganjel. Uing lain manusia, uing mah bangsat. Anjeun lain bangsa, kuring lain pambunuh. Anjeun tuluy di jalma nu poekeun jalan jeung butuh pamuntangan ieu. Nah, kuring ayeuna hareupeun anjeun, bari supaya pituduh keur pamuntangan anjeun ka hareupeun. Pamuntangan naon? Kabeh cara geus dilakonan, tapi mana geuning hasilna? Sabar, salah jeung bener mau bisa pahili. Mana buktina? Kanyataan salah jeung benerna remen pisan pahili. Pahili hareupeun hukum dunia, lain hartina pahili hareupeun hukum pangeran. Uing teu butuh puntangeun, sajam deui uing dieksekusi. Waktu anjeun masih panjang, sok diratakan-takan, bebekuan keur nyang hareupan pangeran hareupeun. Naon deui nu kudu disiapkeun? Bersihkeun hate, bersihkeun pikiran. Sangkan bersih beunang jeung urusan yang hareupan anjeun ka pangeran. Lain eta nu diperlukeun ku uing ayeuna. Maksud anjeun, Salila ieu can aya oge nu percaya ka urang. Uing neangan jelema nu percaya ka uing sabener-benerna. anjeun percaya ka kuring? Umpamana anjeun percaya ka kuring, sok jelaskeun kalian jujur. Uing percaya ka anjeun, tina sorot matana oge, anjeun jelema bisa dipercaya. Sok diramimitian pada. Cak umur 17 tahun, 5 tahun ka tukang. Indung kuring kecelakaan di tempat gawena di pabrik. Awakna kabeh pejet asup kana mesin. Taledor bari nundutan gawena. Cek manajerna lain kitu kaayaanna nu sabenerna. Cenah indung kuring teh jadi saksi ku kasus korupsi ti pamarentah. Satuluyna Bapak Uing kawin deui jeung awewe nu duka ti mana datangna, duka ti mana asalna. Jeung Bapak Uing leuwihnya ka pamajikan anyarna tibatan ka Uing anakna sorangan. Di hiji mangsa Uing papangih jeung lalaki nu beunghar, kolotna beunghar. Sagala
ngabogohan ka uing miharap pisan si eta satuluyna jeung uing mikir bakal bisa hirup bagja bunga salawasna. Tapi naha bet alimeun nu jadi kolotna si lalaki eta moal uing dijadikan minantu lantaran keayaan uing miskin tersetara jeung kekayaan manehanana. Derajat manusia itu bisa diukur tina harta kekayaan anak. Itu cek teori nama kenyataan mah pan harta nu jadi raja dunia teh kuring umbung boga budak eueuh bapana Maksudna anjeun nya kuring kakandungan anak manehna kolotna teu narima yen anakna geus nyarean urang nepi ka reuleuh. Majar teh cenah awewe miskin jika uing bisa sarejeng saha bae tuluy nuduh anakna nu ngalakukeun sabab hayang ngeret hartana wungkul padahal teu jiga baheula basa manehna ngarayu nepi ka uing yakin masrahkeun kahormatan ka manehna leungit kagagahana teu jiga basa harita ngagagahan uing. Rama insapa Ramain Sapa, ayeuna jadi pengacara hebat ieu kok. hebat cek katempona batur cek uing mah teu leuwih ti pacundang. Kumaha satuluy nalalampahan anjeun. Ti harita dunia asa poek hirup asa geus eueuh hartina sakabeh harapan jeung impian rentas di tengah jalan pek pipikiran duka kudu ka mana ngalengkah kudu naon nu dipilampah kudu kumaha nuluykeun kahirupan kahareupna. Pan kitu masyarakat mah bisa nangan ngahukum tanpa hayang nyaho-naon nu sabenerna. Nya kitu pisan. Hukuman nu leuwih berat mah hukuman masyarakat jeung hukuman sosial. Sabab urang teu pernah dibere omber pikeun ngajieun pambelaan. Teureun nepi ka dinya, Bapak Uing nu geus kawin deui, kabeulit hutang ka rentenir, nepi ka memehna. Di kelasan ku rentenir, alatan geus hampir sataun teu bisa mayar hutang buluk judina. Bapak Uing nu kapangaruhan ku pamajikanana, tega maksa Uing ngagugurkeun kandungan tuluy ngajual Uing ka eta rentenir keur ngalunasan hutang-hutangna. Leuwih ti sataun Uing nandang lara tunggara. Nampa panyiksa tur kudu ngalayanan manehna tepi ka hiji mangsa uing gering panas alatan 3 kali kudu ngagugurkeun kandungan uing diandarkeun ka imah bapa dina kaayaan gering panna dasar hirup upama geus ancur kudu pupuk sakalian duka kumaha mimitina uing cager deui jag-jag deui Lain kudu hancur. Kumaha kawasan nyaheun keneh ka anjeun. Mere waktu pikeun anjeun babalik pikir. Tapi uing teu boga kasempatan pikeun babalik pikir da tadi teh hirup kapalang ancur kaayaan kalah beki ancur bapak uing jeung pamajikanana kalah beki mahabu ngajual uing taya ras-rasan malah kusi uing diutah ngalayanan manehanana basa indung terek keur teu aya di imah Ngalayanan bapak anjeun sorangan. tahun-tahun bapak ngedagangkeun uing nganter uing ka tamu-tamuna ti mimiti nu ngora nepi ka nu kolot ti mimiti tukang ojek nepi ka pajabat oge kungsi disorang ku uing ti hotel ka hotel saung nepi ka kamar kos oge kungsi dilakonan. Anjeun nurut kitu bae ka bapak anjeun. Nyarek kumaha deui atuh naon ka mampu uing ngan ukur pangawakan awewe nu hengker uing oge kungsi nyobaan kabur tapi nyumput ka mana bae oge teu woleh kapanggih ku bapak uing jeung pamajikanna malah harita mah uing geus asa kagok asong kapalang baseuh kagok ancur sakalian sanajan uing eureun tuluy tobat oge moal aya nu percayaeun ieu. Kumaha kang parantos rengse? Segala Pak Cacat. Karena diingatkeun kang tos kamu hiji. Kayak sakedeung deui Pak can nitipkeun wasiat. Wasiat, warisan, mustahil selain ninggalkeun warisan. Warisan kan nyeri hate, misalkan jelema-jelema nu di luar nyaon-naon tentang kehidupan uing. Sok-sok aya kene waktu 30 menit deui. Maksud Bincang dina babak kehidupan uing nu kang hancurna. Uing asup kana kehidupan keluarga
eksekusi panggil heula jeung calon salaki. Aneh, asal masuk akal. Pada Isa sarengsena uing can keneh bisa panggih jeung lalaki nu kiwari geus jadi salaki sang uing. Wanci pukul 1:28 menit uing diantar ku si bibi ka kamar panganten. Katingali aya saurang lalaki kasep sareng ngariguk disimbut ku spreng. Meme asup uing diasongan piyama ku si bibi. Si bibi ngaleos uing salin heula baju, tapi aya nu aneh dina eta baju. Aneh kumaha? Anehna uing beuki curiga sabab dina piyama loba getih anu masih keneh baseuh jeung kaambe bau hanyirna. Uing kacida lewasna uing ningali peso anu nancep lebah dadang kenca, awakna baloboran getih. Uing ngajerit bakat kusieun ieu awak marumpuyuk kapiuhan. Hehehe. Bisa aja si lain ngerang cerita. Ieu fakta kenyataan. Ah, percuma sanajan bener oge. Geus telat ayeuna mah. Si lain tinggal nungguan waktu eksekusi. Uing geus siap sabab uing geus ngadalkeun kajadian nu sabenerna. Hade, alus atuh. Ari geus siap mah. Cindek mama, anjeun teh diperdaya meureunnya. Kitu pisan kanyataanana uing dikawinkeun ka mayit adi lanceuk parbut warisan nepi ka silih paehan. Baik harita atuh diobrolkeun di pangadilan. Uing teu dibere kasempatan pikeun nyieun pambelaan sabab hukum geus dibeli ku maranehanana. Najan di kumaha oge, putusan geus hadron ka diri anjeun. Anjeun kudu ikhlas, kudu ridho, narima ieu hukuman. Ayo gerak ketantasan geus jam 1:28 menit. Sakedeung deui tim eksekusi rek mapagkeun. Uing geus siap niang, tapi meunang uing minta hiji hal ka anjeun duaan. Ieu mangrupa pamenta nu pamungkas ti uing. Naon nu jadi? Pamenta pamungkas anjeun. Sok nyarita minta naon? Pangbejakeun ka balarea yen uing lain pembunuh. Uing mangrupa korban tina teu adilna hukum. Sagala anu karandapan ku urang salaku manusia kuning geus ditulis di rumah kawasa. Manusia nganu bisa nyieun rencana bener jeung salahna gumantul kana kawasa manutena. Pun tentang eksekusi balik dikawitan. Mangga kalebet. Uing moal lumpat moal kabur tong kudu diborgol sagala. Apunten ibu, esok enak udah kieu, kuring kurang ngajalankeun tugas. Uing teh manusia sanajan uing boga pasakitan, uing ge boga keneh hak. Hak usia dasar teu goblok cedok. Sing sadra, amarah mau bisa malingin kayaan. Sadra, uing geus sadra, uing mah minta ulah diborgol. Ayeuna mah lain waktu nanyain pembelaan atuh Bu, telat. Pangadilan ge geus mutuskeun perkara kalian seadil-adilna. Putusan mah mau bisa dirubah. Telat adil, ti mimiti sidang kahiji nepi ka sidang putusan, uing teu dibere kesempatan pikeun pembelaan. Nu kitu disebut adil teh ha? Geus ulah diajak diskusi bae, tewak ringkus kadinya teu berang dileuleyan mah. Geus ulah olok bae, geura tutupan eta sarung kana sirahna. Siap. Lepaskeun uing mau diborgol, lepaskeun. Aja dong maneh, geus bawa keluar. Busur. Lepaskeun uing teh ridho, lepaskeun. Punten Pak, cekap. Ini kasar gitu tuh Pak. Lepaskeun. Uing mau jaminin api mau kabur. Satu mereka sih kalau mas. Bilang aja. Rolling action. Jangan fix aja lah fix. 8 menit. Dek. Bilang sih
anjeun betapa ke pangeran anjeun sorangan. Eksekusi pada di kautan ayeuna. Mangga kalebat. Kurang naon ya sing tari Naon alasanna? naon alasanna boga pamadegan kitu pamikiran Pak Tiga. uing baheula percaya aya kitu baheula balik Sakira lagi yang aing mah Nah, gimana orang nama gerak? emek we